Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik wartos ayeuna ngangkat tema KPAI nyatakeun pamarentah wajib nang tayungan murangkali WNI ex ISIS. KPAI nyatakeun pamarentah kedah ngaluarkeun kawijakan pikeun nang tayungan barudak korban terorisme. Ieu warta salengkapna. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI nyatakeun pamarentah wajib nang tayungan barudak korban terorisme kalebet barudak tilas ISIS atanapi Daesh warga Indonesia di Suriah. Sakumaha anu dilaporkeun ku Anadolu Agency, Komisioner KPAI Jasra Putra nyatakeun panyalindungan murangkali anu jadi korban terorisme mangrupikeun salah sahiji amanat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ngeunaan panangtayungan anak. Aranjeuna barudak warga ex-ISIS atanapi Daesh parantos dilebetkeun dina panyalindungan khusus anu kedah dilebetkeun ku pamarentah. Saur Jasra ngaliwatan pesen singkat ka Anadolu dinten Jumaah 14 Februari. Numutkeun anjeunna Indonesia parantos ngagaduhan pangalaman pikeun nang tayungan barudak anu janten martir terorisme, murangkali anu salamet dina aksi bom bunuh diri kolotna sarta murangkali pangungsian ti luar negara. Pamarentah oge parantos nampi 87 murangkali saatos aranjeuna dideportasi ti Syria liwat Turki. Aranjeuna ngalaman 3 bulan di tempat penanganan aman Kementerian Sosial serta parantos mulih ka masyarakat. Jasra negeskeun yen program rehabilitasi anu dijalankeun saprak tahun 2017 berjalan sae, sanaos prayogi pangawasan sareng evaluasi secara kontinu, utamina ngeunaan integrasi sosial. Kusabab eta KPAI nganggap hal eta penting pikeun pamarentah ngaluarkeun kawijakan anu berpihak ka barudak. Henteu gampang ngurus kayaan barudak korban terorisme, tapi negara kedah ngalakukeun hal eta pikeun nyalindungan barudak urang tina masalah nu disanghareupan di handapna. Tangtos urang kedah henteu ngantepkeun barudak pikeun nangtukeun nasibna sorangan, jelas Jasra. Pangalaman kami parantos aya kaputusan naon oge janten lengkah awal sareng penting pikeun urang ngahartikeun nasib barudak pangungsian tuluy anjeunna. KPAI oge minta ka pamarentah pikeun tereh ngadata kaayaan barudak WNI ex Daesh ieu sacara akurat sangkan WNI ex Daesh warga negara Indonesia janten prioritas pananganan. Upami murangkali tiasa uih deui, KPAI ngingetkeun yen bakal aya risiko yen aranjeuna bakal kapisah sareng kolot anu bakal ngagaduhan pangaruh psikologis pikeun murangkali. Anjeunna nyuhunkeun ka pamarentah pikeun nyiapkeun sagala kemungkinan anu lumasung ngaliwatan asesmen nu jero serta perawatan jangka panjang anu komprehensif kalebet rehabilitasi sareng deradikalisasi. KPAI oge minta ka masyarakat supados henteu menstigma barudak korban terorisme. Aranjeuna ngagaduhan masa depan anu panjang pikeun dididik sareng dibarengan, saurna. Sateu acana pamarentah mutuskeun keur henteu mulangkeun sakitar 688 ex Daesh di Suriah. Nanging pamarentah ngedalkeun nimbang-nimbang keur mulangkeun murangkali anu yuswana 10 tahun ka handap. Pangamat terorisme Taufik Andri nyatakeun usaha pikeun perlindungan barudak oge rumit. Sababaraha di antara aranjeuna pernah kalibet pelatihan militer atanapi operasi telenges. Kami henteu terang naha awewe sareng murangkali henteu sadayana polos. Janten aranjeuna kedah kajawab ideologi psikologi sindrom gangguan posttraumatik saterusna program diradikalisasi atanapi program rehabilitasi anu leres, saur Taufik. Murangkali sapertos ieu pendekatanana saestuna henteu mutlak kedah ditilik salaku palanggaran hukum kriminal, tapi henteu oge tiasa dipegatkeun salaku barudak biasa. Masa depan maranehna masih panjang tuluy anjeunna. Mung ieu bae warta Sunda ti sundanews.net. Mugia anjeun ngawidian nyaksian teras warta ti kami salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.